Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu kusim kuring dipika hormat Ibu Siti Maulida salaku guru bahasa Sunda sareng rencangan kusim kuring dipika cinta. Langkung tipayun, hayu urang panjatkan puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing berkah sareng karuniana urang tiasa kumpul dina kaayaan sehat walafiat dina dinten anu cerah ieu. Pikeun ngajantenkeun sakola urang janten sakola anu berkualitas, salian tiningkatkeun kualitas pendidikan, urang oge kedah ningkatkeun tatanan di sakola urang. Tarekah kudu dibiasakeun ti leuletik. Salah sahiji contoh nyaeta anjeun salaku murid kedah taat kana aturan di sekolah. Sawatara aturan di sekolah ngeunaan kumaha dangdanan kedatangan murid nepi ka kebersihan. Abdi kedah ngingatkeun deui anjeun murid henteu kedah nganggo baju anu ketat teuing. Budak lalaki teu meunang boga buuk panjang, budak awewe teu meunang ngeunaan make up di sekolah. Murid datang ka sakola teu leuwih ti 5 menit sanggeus bel. Leuwih ti eta murid henteu dimeunangkan masuk ka sakola. Aya seueur deui aturan di sakola ieu anu anjeun kedah taat. Hayu urang sadayana jantenkeun sakola urang janten sakola anu berkualitas. Sakitu anu tiasa didugikeun, hapunten upami aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.